Ingat kita baheula ti guru SD dina zaman Taman Pamekar Pak Guru pangarsapan Nur baheula mah aya nama eueuh nu kitu teh lagu-lagu geus teu barakeun sholawat zaman kieu mah teu sok ora zaman kieu mah duh ya Allah ya Rabbi eling-eling umat geus teu hayang anger we budak leutik padahal di jero teh dakwah eta teh ngajak ibadah berjamaah soal hoyong ke ganjaran dakwah hoyong akan ganjaran dakwah teu kudu ceramah kieu ku nyebut eling-eling umat ngajak ibadah itu dakwah mari kita meraih ganjaran dakwah tina eling-eling umat sararea heula ngajak diri siap sadayana fokusna salat asar tusok rada hese panumpang siap eling-eling umat muslimin muslimat kompak hayu heup tah eta teh contoh hariring teu eling sok pikir ku akang eling henteu wayah kieu ngajak asar Gusti nama geus bieung cager aing mah ieu mah hese Pak duh ya Allah ya Rabb kapan cenah dititah hayang nyaho we eling jeung henteu sadar henteu kana wanci gitu lah ieu anu eling mah moal da lain waktuna cenah aing mah kusabab heueuh hese ieu mah geus stadium 7 hese tanya barana ge Pak BPD nu kieu mah mugi-mugi we penyakit eta didamangkeun ku Allah jadi salat gerak ketrok polo gerak toel hate tapak dab sugih teu ka tepi beunghar teu ka hontang jadi pajabat teu karonjak buburuh angeritmu ku batur ditudah-tuduh indit buburuh melaan kabutuh sakapung sok tinggal kewajiban ngungkug isuk-isuk belaan ngalawan tunduh sabalah kurang teu salat subuh erek macul di sawah di kebon batur ngungkug isuk keneh rebun-rebun bari memanggul naon doran kapan pacul nama ditungtung toh aing mah ieu mah dikuring mah nu dipanggulna teh doran heuh sabab paculna ditungtung nya bisi di dia mah pacul di dia doran kaduhurnya teunan gitu moal maksa uing moal demo da meureun eta mah geus tradisina kitu ngungkug ini cul macul cokor belok kokod momod tonggong hejo punduk hideung lokor polos asar hampa magrib kakara balik isak abruhai subuh ngaringkuk tunduk kula ek gering geletuk modar kapan ai modar mah sakaligus nu kitu jalma super bangkrut nu kitu sapanjung sumper rugi dunia sangsara akhirat cilaka naudzubillahi duh nitip Kang sim kuring umajak kasadayana waktu ieu memang kita berhak untuk berbangga hati melihat gebiarnya pengajian melihat kompaknya yang hadir tapi saya analisa gebiar pengajian kompak nanu hadir itu hanya sebatas kembang ibadah seolah-olah kita menanam satu pohon dipupuk oleh ilmunya para ulama lalu pohon itu tumbuh subur dahannya rindang daunnya lebat bunganya merekah indah harum semerbak tercium semua hidung ingat saudara apakah itu tanaman hanya sampai berbunga atau mau berbuah maka jangan sampai bunga itu layu busuk tidak menjadi buah bagaimana cara membuahkan bunga itu al ilmu bila amalin kasajar bila samar ilmu tanpa diikuti dengan amal maka bagai pohon yang tidak berbuah saya harap kebersamaan kekompakan kegebiaran itu bunganya ibadah
sok ku urang jieun buah ku ngalaksanakeun jeung ngamalkeun mengaplikasikan ladang ngaji tina apal kana amal sok kari ngamalkeun mah jadi buah geus teu aneh keur kuring mah di abdi mah alhamdulillah Pak Kiai kompak pangaosan pemuda aya pemudi aya ibu-ibu bapak-bapak aya nguludan rajaban PHBI PHBN sagala rupa aya dah ceuk aing teh teu aneh nu kitu mah nu aneh mah di mana pengajian diaramalkeun eta nu aneh mah sok jadikeun buah beja nama sok ngaraji tapi loba keneh awewe nu huluna pahili jeung hulu embe geus teu hayang ditiung-tiung acan teu jadi buah tang ngaji teh beja nama sok ngararaji tapi aneh jeung dulur teu daek akur beja nama sok ngararaji ai kana sumbangan da jeung nginjem sok haripet tapi aneh mayar pajak jeung bayar hutang sok rajeun seuseuh beja nama sok pengajian ai lempang jauh bari teu puguh sok rajeun mampu tapi aneh ngalengkahkeun cokor ka masjid komo subuh sok rajeun lumpuh aya nu kitu gabrek kongkorong rada panjang di luar kaluarkeun dan luar baju diambaikeun kadeleueun ku jalma miskin ditumang temong dibikeun henteu mana ladang pengajian gablek gelang tilu siki teu kopi iseun ngadak-ngadak remen gagaro aduh ece gararateul aduh ece cararangkeul pedahan hatena deleukeun yeuh gelang Allah ada mana atuh buahna tina pengajian ce urang geus nepikeun kana kembang jangan sampai kembang itu busuk dan layu mari kita jadikan buah dengan pengaplikasian dengan pengamalan dina sehari-hari apa yang jadi fokus nitip keur kuring moal 2 moal 3 hiji disiplin salat titik hayang disiplin salat kiatna hiji lakonan salat sebagai kewajiban yang kedua akui salat itu kebutuhan. Kenapa saya bandingkan kewajiban dan kebutuhan? Terkadang satu waktu kewajiban kalah dengan kebutuhan. Akang macul melaan kebutuhan, akang dagang melaan kebutuhan. Di dalam perniagaan perdagangan di sana ada sirkulasi antara uang dan barang, barang uang, barang uang, barang uang, melaan kebutuhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadang ya nu kitu teh naon? Takbir jadi. Kapan hayang asolahna ge acan aing teh. Na nu kitu atuh takbir, adzan. Nu kitu mata hayo melaan kebutuhan. Hayya 'alas shalah, ngajak salat. Dagang terus melaan kebutuhan. Apal eta kewajiban. Ku sabab diri ngagugu nafsu diperbudak ku kebutuhan dunia padahal bakal ditinggalkeun. Komok lamun teu dipake ibadah. Salat nu eta moal papanggih deui engke moal papanggih deui isuk sabab salat nu eta lingkup nu kamari deui nu isuk teu dipigawe harita moal panggih deui. Itulah kewajiban. Kalah kewajiban dengan perdagangan sebagai kebutuhan. Maka untuk itu supaya disiplin salat, jadikanlah salat itu kebutuhan. Prinsip jalma butuh nu jauh di jugjug nu anggang di datangan nu tebih disungsi nu deket ka deug-deug sabab jampe jalma butuh nah hatena bakal hadir kecak-kecak sebelum ku dapat apa yang ku cari walaupun adanya di ujung dunia aku kan ke sana untuk mendapatkannya dalam aku bercelana tiada yang tahu apakah isinya tiada yang tahu apa sebenarnya apa panjang iya tangareunana dina edan teh lo
Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Kanggo panjenengan Bapak Wong. Kahartos Pak, kahartos. Mas ojo nganti lali tong nepi ka poho marang salat ogo marang ngaji kana salat oge kana senajan kowe aduh karo aku limang waktumu ojo mau tinggalne cek teh sanajan akan kerja ujung kuring omat 5 waktu tong ditinggalkan leres mas kudu ngelingono kudu inget anjeun sejatine uripmu sedeno sanyana hirup teh ngan sakedeung ibarat teh awak koyo mampir ngombe ra bakal langgeng ora bakal suwe ibarat jalma nyimpang mentang nginum pasti eta jalma moal lila jeung moalana ojo lali mas ojo lali urang Sunda ge ojo lali mah apa yen ojo lali teh naon baso kapan aing sok neuleuh di pasar sok ece deuleuh di pasar aya dina plang ngejeblak gede pisan baso itu jadi ojo lali teh naon ulah poho jeung kana hakanan ojona teh ojo lali mas ojo lali golek ilmu amal soleh gosang mati ulah poho kang hartina teh ulah poho nyiar ilmu amal soleh keur bakal maut mangkat aya deui nu pantes dibawa maut ku urang taya carita jalma beunghar mautna mamawa mobil aya ge nu modar katabrak nu modar taya carios nu maut mamawa motor aya ge nu maut kasenggol nu maut naon atuh nu pantes dibawa maut ku urang lain emas lain permata lain mobil mewah sawah lega harianeun palebadinya minantu jeung mitoha anak baraya jeung tatangga eueuh deui nu pantes dibawa maut ku urang nyaeta iwal ti amal urang kapan nu modarna ge urang amal soleh mah bawaeun soleh kapan soleh ge sarua ek pae yeuh aceuk lamun urang mau nu dibawa na amal soleh engke soleh maut mawanang sing nepi otak teh kadinya tong babangsat amal yakin soleh ge hayangeun babawaan jadi di mana urang maut nu dibawa na oge amal lamun soleh maut nembe mawa amal apa yang menjadi inti amal yang soleh adalah ada cek cik ai pang salat pang horeamna salat naon cek ece sami kang sub jeung lo jeung as jeung mah jeung is teu kabeh ngan lima sok rek gawe naon kang hirup teh salat-salat acan cek duh ya Allah ulah nepikeun ka urang jadi bugang semata pupurieun isukan di akhirat jadi jalma beunghar koret ieu mah salat embung kana hade taradaek ibadah teu hayang nu hade digogoreng nu rek alus digubrul nu rek ibadah direngkas mending modar nu kitu mah hirup mah
kakarin-harin dunya teu beunang diadak hade ngaran jalma ngajak hade teh mere ubar di mana urang gering sabab jalma nu teu hade eta gering yang fatal saudara. Maka di mana aya jalma nu mepelingan ka urang sanajan teu ngeunah ceuk nafsu itu mata kuntungkeun kana iman daras kitu. Sok da yakin upami akang jeung ece teu sadar teu ridho moal dae ku kuring diomongan kieu ku sabab akang jeung ece di dieu hayang ridho Allah lain hayang ridho kuring da sarua kuring oge hayang ridho Allah nya wajar urang saling wasiatan saling pepelingan supaya urang jadi jalma anu meunang amal anu soleh mungguh Allah maka sim kuring ngerucutkeun uang disiplin salat mun bisa sok sorangan teu bisa khusuk berjamaah di masjid tong dijieun markas aki-aki. Nah, masjid tong dijieun terminal kolor butut. Masjid lain song bedug. Satu-satunya konstruksi bangunan yang dimuliakan oleh Allah adalah masjid. Bahkan Kangjeng Nabi pun diisrokan oleh Allah bukan dari hotel ke apartemen melainkan dari masjid ke masjid. Kumulyana eta masjid. Cobi lamun istri presiden nuju men di soptek nama hek calik di masjid halal apa haram? Ngomong halal apa haram? Haram. Padahal istri presiden. Tapi upami rakyat biasa jalma miskin men bari bocor soptek nada kutapas ngalembere kana bitis calik di istana presiden haram halal? Haram henteu tuh mobil ye da mending neuleuh mobil daripada malaweng aing teu didengekeun heuh mending milu heuh itu silih ajangan hirup nitipannya masjid ya para dulur cik atukang urang teh jalma mampu motong jadi jalma lumpuh ai main bola ngadu bincurang di tengah lapang da marampuh jalmi teh Kang Kiai nah nu asup ka masjid mangan ukur pemain inti 3 lohor asar kitu we ngagalamar cangcut di masjid ya segitu aki eta abah eta ai pas anggeus tek assalamualaikum oh cenah peuting ceuk kiai kudu bersatu dah heuh bersatu dinya teh nu dua teh bersatu burber nu nyesa tinggal satu dewe nu adan aki eta nu koma nu ngimaman nu ngamakmum nu wiridan nu ngadua nu ngaminan nu sasalaman kencak katuhu duh ya Allah nepi ka bulan puasa nu ngahudangkeun jalma cager rek saur ge lolobana mah paenang lain budak ngora aki-aki indit aki-aki ka masjid jam 3 rek ngagudagkeun jalma nu tas lalajo main bola Piala Dunia tengah peuting supaya sahur aki endang ka indit ka masjid eta si aki kuruta kana memran dicepeng toa nguningakeun waos kantun 3 paur ece cik upami ece ayeuna tanghi pas lilir ngadenge nu kitu kudang atawa keuk asal nasorana eunteung cenah eta disebut amulan lain kitu tapi lamun ku jalma anom keneh
para saderek sadaya nguningakeun waktos tabuh tilu sahur eces henteu jelas nguningakeun waos kantun tilu pau ada pau nges itu eta si aki ningali kana jam hai geuning geus satengah opat jigana teh kaula geunan kudu saur ieu mah kudu balik heula ek ditanyakeun we heula ka sinini eta kejo asak henteuna kebeneran aing gablek talipun ieu kapan ayeuna mah paku sepuh ge garadu HP ngan aya rugina SMS tara dibaca sok diambean SMS alah teu katenyo geus diambean mah teu halo nini aya naon aki geus asa kejo geus aki buru-buru gara balik nini geus boga sayur jang aki heueuh atuh kedeung aki rek baliknya nih heueuh sok didaguan ku nini moal wakamadang salagi aki can datang mulih si aki pelebatinya ka bumina tas uluk salam gek si aki calik jeung naeun dengan kejo eta we cenah kamari aya si ucu burit-burit ka dieu nganteuran si kibaso ngan nya kitu we basona teh teu baradag cenah lalemut sagede-gede pentil dukuh kunini geus diangeun make karesep aki dipurulukan goreng bawang tuti dituti pagundan ditamahan deui kunini teh sik-sik saledri karesep aki baheula tambah bau kelek singkatna carios si aki eta tuang mangkuk sapawartawara tukwak wanci dirinya si aki ngagulang ngaraga meneng petenge ati nira petenge ati nira oh latala aki kapan ini teh masak teh make cengek dening aki gogorowokan aulada lain kitu eta teh lambang kapusing aing pedah naeun aki pusing sok bayangkeun kumaneh nini da aing mah capek madang jeung nu kieu mah dicape kudu katuhu pindah ka kenca dicape kudu kenca kabur ka katuhu aing capek kudu ngudang si kibaso geus atuh aki montong teuing jeung sikina dan nu aya ge paragini ni aya keneh aki mah mending keneh jeung caina wungkul asa heueuhnya nungtungna si aki batuk tuluy dina si aki tuang sinarang angeun cai baso teu make siki baso saparantosna si aki tuang jeung cai baso nyalukan si nini rek mentang nginum nini aya naon kadiekeun cai aki dengekeun rieu
we aing si Akang ya ya Kang kapan cai teh dua cangkir hiji nu sinini hiji nu maksud uing gitu lamun menta cai nini engke dibere ciki ku sinini kadiekeun cai aki disodorkeun eta cai kasih aki leguk eta polot teh minum cai mangkakang ajengan ku abdi didinya di garis bawahi sigana ieu nu matak ngajadikeun timbulna prasangka jelema pangna jag-jag keneh aki-aki nu ka masjid tinimang budak ngora si horeng tina faktor inuman budak ngora nu bangor mah nu diinumna alkohol matak error kana polo nginum masalah vodka matak nyempod di neraka nginum whisky nu awis loba nu beuki paingan atuh matak tonger kana utek matak error kana polo matak podah urang sadayana kana pamikiran sakinga teu inget ka masjid ku kolot anu nginum cai matak ti ayeuna para dulur anu ngarora sok geura ngarinum cai aki lamun aya pamuda nginum cai aki yakin bakal nu manuka masjid rek nyolatan eta pamuda gitu aja aki ngeus daharna ngeus nginum ge gara ka masjid deui deuleut ku aki geus waktuna insaf kapan tas mabok cai aki oh jalma bola insaf baheula mah Kang Ajengan kolot nota balen mah kapan aslina mah imsak ngeker nahan imsak teh nya ke atuh akhirnya ke masjid heula nya nyaji ki gara ka masjid bisi eueuh nu ada init deui si aki ka masjid rek ngabejaan waktu imsak kumargi waos parantose nyingsat aduh ngabejaan waktu pan baheula mah sirine pandang alarm baheula mah kitu we kucap salawat dalamun kuno ngora malain kitu kumargi waktos parantos ayeuna sumping waktosna imsak jelas henteu kumargi waos parantos nyingsat waduh nu anom anu ngora anu jag-jag anu muda kita sekarang enak-enak tertawa mentertawakan orang tua saudara tapi kita harus mesti berpikir harus malu sama orang tua nah ai kolot nu geus serempot awe hokdai ka masjid nah budak ngora geus teu hayang jadi kader ti sepuh eta apabila sepuh nu ka masjid eta geus maot seandainya orang muda tidak sanggup untuk menjadi kadernya siapa yang akan memakmurkan masjid ini mikir nu ngora sing era ku kolot sepuh mah lamun panon geus kirang tinggal lamun sepil geus kirang dangu lamun tuur geus kurang pit sabab pit benang ku supra tapi ingat kene ka masjid indit kene ka masjid buktikeun ladang ngaji ke
gampang jadikeun eta buah tingali jadi buah jeung henteu enjing ku Kang Haji. Apakah yang berjamaah subuh itu bertambah atau angger atau kurang? Maka jadi jeung henteu buah dan pengajian malam ini kita lihat, kita monitor bagaimana berjamaah subuh di esok hari. Siap kita buahkan kembang? Siap. Mugi Allah maparin kegiatan. Sok yang nanaha ngejak ngaji hayu ya ngaos kari ka dieu, ngaos kari ka dieu. Ari diamalkeun hanteu kabiuk-biuk huntu. Sok mempenggeus aya ilmu ti kiai realisasikeun urang sadaya. Mugi Allah maparinan kegiatan. Maparinan daya upaya ka urang sadaya. Kanggo ngalaksanakeun bakti ka mantenna. Jeung maparinan kegiatan kanggo nyingkahan maksiat ka anjeunna. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdi yakin Kang ajengan husnudon dina hate pada KM di dieu mah insyaallah berjamaahna kompaknya tingali ku ece unggal poe dur lohor bedug geus di masjid keras gitu. Dur asar kohkol geus di masjid. Jadi nur betah di masjid teh bedug jeung naon meureun urang teh kapiheulaan ka surga teh ku bedug jeung kohkol eta setelan tara papisah beunang ditapakuran eta bedug teh jalma makhluk Allah anu kacida bijak jeung toleran. Naon sababna jan waruga jeung diameter leuwih gede tinimbang kohkol tapi keukeuh disada mah tara miheulaan kohkol. Leres kan? Sok cenah maneh we heula kol ceuk saha teh nah aing nu ngomong disebut bedug geus ieu mah doraka sia ejam aing maka kiai nyebut bedug lamun kuring disebut bedug berarti ece panakol sok geura ece cek bedug sok kol maneh we matak bukti nepikeun ka kiamat ge sigana kitu carana tolong tong du leres cobi engke mah pada KM Jumat Payun bedug heula duduk ajaran aing mah pasti nu jumaahan kieu tah torojo paenang saha nu kabedug pan jadi masalah hari ini sabab teu ilahar eta bedug hayang miheulaan disada mata hirup di alam dunia mentong sok takabur ku harta tong takabur ku bana tong takabur ku pangabisa ku pangkat jabatan jeung kakayaan. Ingat disebut peunghar pedah aya anu disebut jabat pedah aya rahay disebut urang pinter pedah aya anu bod disebut urang sadaya palebah dinya hade pedah aya anu gor. Ingat para sepuh di dunia mah sementara segala rupana sanajan harta banda itu ieu atas nama mobil atas nama urang motor atas nama urang perusahaan atas nama urang kebun sawah atas nama urang atas nama itu sebatas kita masih hidup. Setelah kita mati bukan atas nama, yang di atas tinggal nama, yang punya nama di bawah. Betul. Nu satena ieu Harley Davidson 3 unit atas nama Bapak Dadang. Aduh, gua disertifikatkeun ka BPD. Hidupi ieu cenah pila cenah anu 18 unit cenah 14 hektar usaha atas nama Bapak Dadang, sertifikat asli SPPT asli palebah dinya. Ieu cenah Wilis anu ban 3 usaha nu Padadang. Ieu cenah hayam KT 4 atas nama Padadang. Eta cenah ucing budug atas nama Bapak Dadang. Kabeh atas nama Bapak Dadang. Itu sebatas Padadang lagi hidup, geletuk Padadang maut, yang di atas tinggal nama Dadang bin Anu wafat tanggal sanu di mana pada Dadangna tuh naon nu dibawa ku urang harta banda pipaseun batur komo lamun teu diamalkeun dipake ngeunahkeun batur nya sok ulah koret
jalma kieu mah ceuk sangsara bisi teu percaya sok ajaran ece kieu ti ayeuna nepi ka subuh geus kieu balik ke karieu kabeh wer ece kiih ngisang kieu ajaran bersih moal ajaran heula akan gatel gagaro ajaran juga sangsara jalma kieu mata kudu daek barang deh mudah-mudahan pada sepuh waktos kalayan ieu urang sadaya ngadangukeun wartos kalawan tur janten buktos di masjid tos dibangun ku sadaya nu berjuang ku hartana ku bandana ku semi emutanana atanapi ku perhatosanana ku doana muga-muga diberkahkeun ku Allah langkung berkah manfaat harta bandana tong janten fitnah tapi sing janten pangbela sehingga di dunia janten contoh pikeun balarea di akhirat janten tabungan anu mulia ya Rabbal alamin tapi masjid lain hese ngabanguna nu hese mah ngeusian masjid jurig nahanana atuh kapanana mah tatangga ece masjid lain ngabangun masjid nu hese mah ngeusian ya ngeusianana mah kudu kieu jurig tah jeung kudu kieu tah ibu sadaya aing mu balik mah tong disuguhan hakaneun narek iraha atuh aing barang hakan coblak sok lucu aing bakat ku bager ieu panitia milaraan aing bungkul ieu malur euy jaba ieu dina aqua teu dibuka deui teh saha ngaran nu gering najang dedokeun aing teh dukun ditah ieu nah rupa-rupa paku ya Allah variatif alhamdulillah umat teh di dieu teh nu eling aya gitu geus teu nyebut kitu euy mah teu eta mah akui ku sorangannya mari kita sholat berjamaah makmurkeun masjid toladen kangjeng Nabi turut kangjeng Nabi cinta ka para ulama ngawarok ngagugu kana fatwa ulama nu yakin moal matak cilaka balik tak bakal mulia dunya jeung akhiratna umaro mari kurang bersanding dengan ulama nu beunghar bersanding dengan yang miskin kenapa di dalam kehidupan ulama dan umaro satu jangan bersaing dua jangan bertanding yang bagus itu adalah bersanding betul mudah-mudahan dina ieu waktos urang sadaya ulah kaeunteupan ku memedi sabab beuki peuting nu datang ukur memedi mah sieun kudu maca Quran memedi sieun kudu shalawatan memedi sieun kudungan doa babarengan tah palebah dieu kusim kuring geus kader itu memedi matak di mana aya jalma nu cadukul di dieu manehna maneh dua geus mantog balik nu kitu ngaranna minggat manya aya memedi udud kapan ngungkugna ge kieu yo hori udud yo manya memedi udud jadi tuna minggat nu kitu mah ijem ngarananya mugia hariring jadi pepeling ulah hariring mata teu eling ngesot sim kuring ngahariring sanes ku ahli tembang lain ku bisa ngalagu lain ku baku ieu mah pedah waktosna nyarelek wengi aya tembang hariring jeung lagukeun etang-etang tambah tuluh eueuh deui wal THS jalma tuluh titah ngalagu balukarna bakal silung jalma heuy titah tembang balukarna bakal sumbang eueuh deui ubar tuluh iwal THS hampura kasadayana bisi lila deui aya nu hayang ngising ditahan aya nu hayang kiih ditahan aya nu hayang hitut oge ditahan muga-muga ku hal eta urang sadaya sing janten juara bertahan sing heueuh oge ngaji lila-lila deui jalma sok kulutus keuna ku kecap paribasa tina nafsuna meuli kina cicigijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji na lila teuing ieu beuteung geus kuring mah teu ngomong kitu hampura ku sabab situ geus lapar bisi modar kalaparan ke kuring jadi katempuhan geus ngajina nepi ka dieu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin ya rabbal alamin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cipeujeut jalan Ceueurih meuli kupat di abonan, pepeujeut pamimaruli ulah ngupat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.